Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan SIM kuring Rayhan Fadilah di kelas 12 MIPA 4. Di dia bade ngaduhikeun monolog anu judulna Ramal ku Denny Alfajar. Ramal ku Denny A. Fajar. Ngaran kuring ramal ngan sakitu-kituna eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranan ramal. Kuring ge teu protes. Ngaranna kuring lain Obama, lain Messi. Kuring ge moal protes. Sabab ceuk kuring ngaran alus, moal aya mangpaatna. Lamun ngalakuan mah hiwal. Jeung papalimpang tina kebeneran. Kuring oge moal tiasa protes ke batur pada sok nyarebut gelo ka kuring teh. Padahal ceuk rasa mah kuring teh waras. Ceuk kuring teh jeug kuring teh batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang saeundan ka kuring teh. Padahal kuring mah ajeg teu miring teu sing. Padahal ceuk kuring mah nu leuwih gelo tibatan kuring aya. Nu gelo mah tuh anu sok malingan duit negara. Nu gelo mah tuh anu resep ngagasab harta jeung ngarebut hak rakyat. Nu gelo mah tuh pamimpin anu norek tah ngadenge rakyat anu ngajerit teh teu bisa dahar rakyat teh. Nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja meungpeun tina kakayaan rakyat anu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain dituruteun, jauh tina kabeneran. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Ieuh, teu sagawa aya deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok seuri da mun ningali anu ngantri pahayang-hayang jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok babaraha katak. Lamun aya nu etere jalan teh teu puguh hayang jadi pamimpin. Tah lain kitu teu waras ngaranna teh. Lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Yeuh, sing saradar. Ari hirup mah geus pada boga hancengan. Moal nya kabeh jadi pamimpin, namun batur jadi pamimpin. Atuh urang jadi anu dipimpin we. Apan salat ge aya imam, oge aya nu jadi makmumna. Sami aya rupan ge. Jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah pan leuwih hade derajatna tibatan pamimpin. Kusabab jadi pamimpin mah lain gawe anu enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu we kuring mah hirup bebas eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek, kaditu ka dieu teu dilarang. Mending siga kuring bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Siga pamimpin kaditu ka dieu salah. Nu matak namun hayang hirup tumanina lepas tina sagala kasusahan, hayu hirup siga sing kuring bebas. Dah hayang jadi pemimpin. Dah susah jadi pemimpin teh. Capek jadi pemimpin teh. Berat. Nyaha loba nu hayang jadi pamimpin. Sakitu wae ti SIM kuring. Hapunten bilih aya sagala kakirangan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.